Bismillahirrahmanirrahim. Hukumna maca bismillah antara dua surat eta meunang opat jalan. Anu opat dibagi dua bagian. Kahiji anu jaiz, kadua anu goer jaiz. Hartosna jaiz teh meunang, hartosna goer jaiz teu meunang. Jaiz pek lakukeun, pek laksanakeun, goer jaiz ulah dilaksanakeun, tegasna dilarang. Anu jaiz kahiji nyaeta qat'ul kulli, artina dipegatkeun sakabehna. Contoh minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Eta contohna qat'ul kulli, tegasna diwakofkeun sakabehna. Kadua wasul basmalah fi awalis surah, artina tepungkeun bismillah kana mimiti surat. Contoh seperti minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katilu waslul kulli, artina ditepungkeun sakabehna, wasolkeun sakabehna. Surat nu kahiji atanapi akhir surat nu kahiji dihijikeun jeung lapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim oge diwasolkeun kana surat anu kadua. Contoh seperti minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Anu gore jaiz tegasna anu henteu meunang nyaeta fahuwa ma idza wasala akhirus surah bil basmalati wa uqifa wabtudi'a bima ba'daha. Artina nepungkeun akhirna surat kana bismillah, terus diwakofkeun dina bismillah, tegasna dina bismillahirrahmanirrahim. Oge ngamimitian dina surat. Taya perkara anu goer jaiz atawa bacaan anu teu meunang. Seperti kumaha anu dimaksud ma idza wasala akhirus surah bil basmalah wa uqifa wabtudi'a bima ba'daha. Nepungkeun akhir surat kana lapat bismillah, tegasna surat anu kahiji dihijikeun kana lapat bismillahirrahmanirrahim, waqaf dina lapat bismillahirrahmanirrahim.
terus maca surat anu kadua. Contoh sapertos kieu. Minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tah ieu bacaan anu seperti kitu akhir surat anu kahiji diwasokeun kana lafaz bismillahirrahmanirrahim, waqaf dina akhir bismillahirrahmanirrahim, terus ngamimitian tina surat anu kadua. Tah ieu pembacaan anu goer jaiz, tegasna teu dimeunangkeun. Janten kesimpulanana hukumna maca bismillahirrahmanirrahim antara dua surat eta meunang opat jalan, ngan anu opat dibagi dua, aya anu jaiz, aya anu goer jaiz. Anu jaiz tegasna anu meunang. Anu meunang nyaeta kahiji qat'ul kulli, dipegat-pegat sakabehna, tegasna surat akhir surat nu kahiji wasol, terus maca lafaz bismillahirrahmanirrahim, wasol dina akhir lafaz bismillahirrahmanirrahim, ngamimitian deui tina surat anu kadua. Nu kadua anu meunang wasul basmalah fi awali surah, tegasna surat anu kahiji dina akhir surat anu kahiji waqaf, lajeng lafaz bismillahirrahmanirrahim wasolkeun kana surat anu kadua. Anu katilu anu meunang nyaeta waslul kulli, diwasolkeun sadaya, ditepungkeun sadaya. Surat anu kahiji diwasolkeun kana bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim oge diwasolkeun kana surat anu kadua. Anu kaopat nyaeta anu teu meunang nyaeta surat anu kahiji, tegasna akhir surat anu kahiji diwasolkeun kana lafaz bismillahirrahmanirrahim, waqaf dina akhir basmalah, ngamimitian deui tina surat anu kadua. Sakumaha anu dina patokanana anu teu meunang teh fahuwa ma idza wasala akhiru surah bil basmalah wa uqifa wabtudi'a bima ba'daha. Nepungkeun akhir surat kana lafaz bismillahirrahmanirrahim, eureun atau waqaf dina akhir bismillahirrahmanirrahim, terus ngamimitian tina surat anu kadua. Ieu tiantawis aturan dina maca Al-Qur'an, utamina anu dibahas di dieu nyaeta masalah maca bismillahirrahmanirrahim antara dua surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.